Yudlil sahaja lama anak Allah disasarkan terima ngajak jerek baik di televisi jaritakan tentang pangeran ta Allah Kanjeng Nabi ta utusan Allah Al-Quran tadi dengung-dengungkan nyana nonton di TV teiman ka Allah teiman ka Kanjeng Rasulullah teiman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkan ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi agak saya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi tidak iman disasarkan ku Allah bahkan aya nu imahna teh deket jeung Ki Haji iya saya iya seteguan iya aja soleh deket tapi tak iman Masya Allah Karim disasarkan emang ku Allah itu urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah jamal aya jelema nu teh nyaho tentang pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo dek bake naon coba ku ari mah informasi Masya Allah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh kuari geus anu tertutup informasi tapi tidak iman wa may yudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuari mah perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di urang kapital aya kapitalis iya tadi urang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet ceknya ini ceknya petet buah limus benernya ceknya jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada dulu pernah ada enggak pernah cuman mati Tuhan goblok tak komunisme sama rata pangerannya nama komunisme Soviet diurang komunis baheula PKI komunis kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkan ke orang kok bisa terjadi seperti itu kumaha ente nu nyicingan negara lagi ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan je emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh emang nu bodoh mah kitu emang kabehan ge iya mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur ji ayo gua demokrasi nah iya kuari di urang teh kapitalis untung rugi lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge Tuhan tidak ada cekna sebab nggak pernah muncul Tuhan cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis pangeran nya nama pangeran urang we geus kumaha urang hirup mah hirup bae selesai komunis os gitu ya hukum cenah mah hukumna
kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan aya di demokrasi ya iya kapital iya Pak untung rugi jadi jangan memakai perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ya di negara Indonesia teh iya teh demokrasi. Nah nu matak dipermasalahkan tentang sosialis komunis tentang demokrasi kapitalis iya dipermasalahkan di Indonesia mayoritas Islam barulah 90% turun 80% kuari 20% kafir tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno teh ningali waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah wah weuh Bung Karno teh neuleukeun ya Karim Bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia teh ku tolol-tolol teh menteri ku begitu terus ka raja-raja Bung Karno hudang emang ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu ku ari ngaji aya Soekarno aya lain lalagan beneran ku ari bah pajar lalagan Soekarno teh ngaji ku ari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji jalan di mana tuh di dekat tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah wa bayyudlin faulaika humul khasirun tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana ih sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin luar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ardh teu bae teu percaya malah nyeunang gereja malah nyeunang kelenteng dipersiapkan deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa negeri Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus pugu karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyeun pabrik nya di urang padahal ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua
Cina Medan, Cina Bangka, loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah, nyaho nyana, tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min Zalik. Masya Allah. Urang mah untung ya. walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung, neuleuh nyana laut malah menikmati laut, neuleuh nyana hutan menikmati hutan, malah neuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan, neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung Masya Allah kawasa amat eta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah ayatul lalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat. Neuleuh deui urang orai awo ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah. Aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ke lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Neuleuh laut, oyag laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Udah makan gitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza ka dia obat ka dia. Tah, ieu urang mah tembung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian, keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo itu tinggal 5 hari aja ya ada ngomong ngaco baik jangan tengah rapihan atau senang Allah beres sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi di tsunami jadi nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah sebuah macam buah pohara jasa jol tsunami deui Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak mah hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan-ramuan inum ku sia tah.
ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres selesai geus yang ngadoa bae urang ka Allah tidak ekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana tidak ekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang geus Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina eueuh aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok ge ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui aduh tolong itu mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan mohon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh deui ulah aya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha nyangkeun di jero hate sih rugi amat sih nah komo awewe mah nyangket di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang gua nangis aing jeung teu pati ku batur emang gua pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh urang bahaya atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi
Ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tolol amat, goblok amat. Kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana. Ayo coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah. Cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertab daru datang si Hidir Datangnya datang di jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya ular umpat. Bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malawau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah teh ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh keluar jan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal enggak sama itu tadi?" Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi kan sama Khidir sasalaman banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Tuh, pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah agung. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Ih, kafir bae nya mah. Walahum mazanun yasmauna biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama. Simaa tadaburin wa tiazin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ke Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Nyana nyieun perindo datangnya nak Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas datang ka Keresek disambut, datang ka Pandeglang disambut, datang ka Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teu coba. Ji aju ngayakeun pangajiannya ngadegekeun si Haritanu ngadegekeun nyana tapi teu iman
cak di dieu nage nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara mah teu naon. Masyaallah karim, masyaallah karim baik-baik. Imangan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieu mah geus lain awewe di kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok. Masa urang dipimpin ku kafir? Cenah kafir ge ieu mah adil euy, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil geus teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna, pang teu adil-adilna. Ulah nyaritakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon jadi adil-adil jujur-jujur. Bakal dihijikeun segera ka ditu. Urang mah ulah Kadendeng urusan jeung eleh nama teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol dah kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ya akidah urang. Kunaon diacak-acak masyaallah karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana neuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah. Boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan diberi jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat celaka sia dikulum sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang mah datang ke tayang datang cewek-cewek mabur sia ka ditu tayang gas aing mah bener tadi kalau itu bener pokoknya lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu si sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab orang bakal berhadapan dengan Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha
Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban, nih modalnya. Terserah mau hawalan apa mau pertemuan, nih modalnya. Nyana ge hadir. Ceramah kiai. Tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana. Teu mikir ta otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeuk di akhirat bakal dikumahakeun ke. Ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang, ya kula mah boga aqua doang, aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah. Ayo masalah ya. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Ana mulu dan truk rame regenya mah. Raja Pantilok ngomong lagi mah mere kabehan cek cenah anu ngadahar. Terus gitu nama bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah, sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kosu bener tapi salah aya mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini cekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa. Nah, beres datang. Beres di. Alhamdulillah caknyana. Nih. Kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknyana teh ya. Kunaon dikadiekeun deui. Tah eta tutulung teh nyaho lebah kos itu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Ayo nyana indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh nyawa lebah eta kos kitu eta. Lulungan teh nyawa lebah teh kos kitu. Loba urang itu tulung teh nyawa lebah eta. Teu ngepas. Masya Allah boga hati tapi teh dipahamkan karena bener boga mata teh didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule. Eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aing teh nyaho di mana mah ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu siang ngomong bacok siapa ini
kata jelema ngomong sia kowe calana awas ya Allah sia agak lumpat udah jelumpat po aing nanya pangeran yang nana dalil lah hulu aing pakai dalil hebat ngomong deh sia aja aing can nyaho ke Allah jawara diajak ngomong mah beres satu diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku Allah meureunna sia hayakeun atuh kaki uci na kitu nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh ku situ enggeus asa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoeun hartana lain miliar tapi triliunan di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu dideleukeun teu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakan ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ieu fi adabil fikih wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum abong balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi wa tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun jangan mah atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat cenah aya hujan bae aya banjir lompat cenah aya banjir bae aya seuneu lompat cenah ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abong eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba tolol teh coba ieu pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum abong lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplen nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo mah kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerebak datang bupati dicabut kabeh di meteran guyana kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh je parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat teuing datang menteri leuwih jahat nu jahat mun teu manteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo ngajul liak kabeh dadana beres geus kabeh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng sabira diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adol tapi deuleu kumaha di Sulawesi eta dijual
pulau balhum adon eta deuleu kumane tuh kuari set ka dieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum adon jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adon eta kebo mah paling ge daunna doa ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus boblok kebo maling tolol ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba di bawah ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder udah ku kebo tolol tak kebo ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu belum habak tololan kebo ta tololan jana ka kebo ga tolol jana kebo ge yang serikan kebo sang wewean goblok sia wewean cepen sing lelewe kai kan teu ngomong mah dengan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus ai sia goblok itu emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu naon jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule baik sawewe gandeng ngartieun kebo dihusus hus aing maling teu naon teh dihusus sia ta kenceleng mau ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong teh coba ngomongna mangeran dulur sadaya yuk irah deui cenah urang yuk mumpung hirup ayo urang naon kitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres datang ka dia plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata terdidelekeun kana kakaosan Allah ceuli terdidelekeun kana piuruk-piuruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun etalah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kalimatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunia wal akhirah wallahu a'lam bissawab.